Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun Baraya. Hatur nuhun ka Anggi di episode kedua. Tos nyanggakeun kasimkuring kanggo neraskeun carita episode katilu. Sateuacan kacaritana tepangkeun Wasti Abdi Duitio ti kelas 12 MIPA 4 absen K9 SMA Negeri 2 Bandung. Baraya teu kedah lami-lami deui. Hayu urang langsung wae ka caritana. Saenggeus reres daharna, budak buncir teh hayang mulang tarima. Pok bae ngomong ka nini teh. Nini ingetkeun omongan kuringnya, lamun engke aya bancang pakebu, Nini kudu buru-buru mawa pangari. Tininya endit ka saung lisung, sangkan Nini bisa salamet. Tidinya budak buncir teh indit, balik deui ka lembur anu rek sidekah bumi. Manehna nyamperkeun ka barudak anu keur arulin bari ngambeng kadaharan. Rupa-rupa kadaharanna tina daging oray tea. Aya anu ngambeng pangganganna, aya anu ngambeng gorengna atawa paisna, aya oge anu ngambeng cobekna. Pok budak buncir teh ngomong kieu, kadarieu barudak tarenjokeun uing rek nancepkeun nyere dina taneuh. Uing hayang nyaho saha anu bedas nyaeta anu bisa nyabut ieu nyere. Budak buncir ngomong kituna teh bari terus nancepkeun nyere dina taneuh. Barudak anu keur arulin seuri sabab marena nyaraho yen nyabut nyere teh pagawean enteng, henteu kudu make tanaga gede. Salah saurang budak ngomong kieu, ku uing eta nyere rek dicabut, ngan lamun eta nyere geus kacabut maneh rek dicabut ku uing. Ngadenge omongan kitu, budak buncir nembel semu nangtang. Pek tah lamun nyere kacabut, uing cabokan ku sararea. Ngan lamun henteu kacabut, kadaharan anu aya di maraneh kudu dibieukeun kabeh ka uing. Ngadenge omongan budak buncir kitu, barudak teh kabeh oge seri. Aya hiji budak anu pipiun, awakna teh paham gedena di antara nu lain. Manehna teh ngarasa paling jago nyabut nyere kaleungeun kencah. Nyere henteu kacabut kudua leungeun, henteu kacabut oge nepi ka dugang duging lut let kesang, malah nepi ka prat-pret-prot hitut sagala. Nyere teh henteu oge kacabut. Akhirna eta budak teh nyerah, gancang eureun nyabut nyerena, bari balaham baleuheum semu erak. Dagingna dipenta ku budak buncir, henteu bisa ngoretkeun. Pek tah bisi aya anu rek nyabut deui, pila kadar oge nyeri. Piraku hese, padahal ngan nyere hungkul. Perjanjianna mah sama seperti tadi, ceuk budak buncir ka barudak sajena. Nah, eta carita di episode katilu. Baraya pas penasaran keneh kumaha sih carita kelanjutanna.
teras dangukeun cerita episode katilu anu bakal dilanjutkeun ku Kayla. Atur nuhun baraya nu tos ngadangukeun episode katilu ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.